Kak, mana geus sabaraha 7 bulan aya teu kepanggihnya. Aya lila. Cenah aya beja mana teh jadi pelaut bener. PL. Mana PL pelaut? Naon? PL mah lain pelaut. Naon atuh? Pemandu laut. Gaun kata teh. Aya aing di laut euy. Gaun bari digewas teh gitu. Anjing. Le, kemana? Tiga orang rek baik itu Kak. Ka kampung halaman, Ka Imam Mitoha mudik aing teh. Kade atuh lenya. Siap. Yuk. Le, nah mana emang budak teh geus balik deui. Oh, Kak euy. Aing teh pancen kawin goblok. Tah gitu kudu akur nu ngora jeung kolote di bapik kitu lah parasya wae akur tah ieu ngaranna rumah tangga naon Pak harmoni. harmonis bagus Ora ieu. Ieu nu ngora. nu kolot ieu mah Aduh perasaan iteng malam minggunya pira aku mau aya nu ngajak ulin urang gitu itu geus geulis tinggal geus mandi aing teh geus nyatok geus nyikat huntu pokona mah pira aku mau anu ngajak ulin asa pira aku aing geus geulis kieu tinggal geus make baju kuat ka alus kieu pira aku mau ngajak ulin. Kak, nah eta banget but bisa jadi glowing gitu Kak, make skincare naon Kak? Urang mah tara make skincare. Ih, Make naon atuh? rutin make masker. Oh, masker naon Kak? Masker make cipejuh lalaki anjing tah alus ya kanu banget ngali banget aing glowing kieu. Ya teh make cipejuh lalaki. Aing nu rek nyumbang cipejuh lalaki. Atuh Sok ka aing. dia aku aing ditampung. anjing bohong aja semperi aja Kak, nah mana kami teh geus 3 poe geus cerai deui. Heuh nyaeta le teuing aing ge. Nya naon alasanna Kak? Heuh le nyaeta teu ngomong. Tah, perkiraan maneh naon nu matak jadi geussan? Ciga nama le pada urang teu parawan. Bener anjing siapa? Ieu guys nya bae ieu mah pokona mah rek duda rek bujang rek aki-aki pokona mah heueuh ayeuna di dagoan keneh aing geus ateul momok pokona mah yang colok di dagoan ayeuna keneh pokona mah nya guru ger OTW. Ieu mah nya khususna keur para lalaki heueuh keur butuh lalaki keur dikawin kontrak 3 bulaneun heueuh tenang duit ngalir momok ngalir warisan bagi 2 asal daek dikawin kontrak 3 bulaneun anu daek sok komen di handap ayeuna keneh di dagoan mun daek disusulan ka imah. Urang teh boga kaboh anyar sia. Wis alus atuh koe kitu mah. Tapi le orang teh humoris tawa bercanda. Alus ke kabogo suka bercanda mah. Wah, kawas kabogo urang sia teh. Emang kabogo maneh kumaha gitu le? Kabogo urang mah romantis. Moal poe merean kembang. Emangna aing teh kuburan. Anjing, miros naon sia? Aing nyem duit botak. Pinjam duit yang naon yang mana? Jang mayar kosan. Sabaraha? Teu loba-loba 1 juta we. 1 juta kila euy. Aya 1 juta mah. Ayeuna jam sabaraha? Jam 3. Jam 4 bayar. Ngomong boleh asa kayang nanti Coba naon? nyandung geuning kan tah eta teh brengsek. Eta mah na konten goblok sia teh omongan sia mah. Ngomong ah, nya ayeuna hayangan mah der we anjing. Kak, nah maneh kami teh geus 3 poe geus cerai deui. Heuh nyaeta le teuing aing ge. Nya naon alasanna Kak? Heuh le nyaeta teu ngomong. Tah, perkiraan maneh naon nu matak jadi geussan? Ciga nama le pada urang teu parawan. Bener anjing siapa? Lainnya guysnya aing sok bingung ayeuna mah meuni gendut ayeuna mah meuni montok meuni gendut nya heueuh da sungut aing mah pake nyatu lain pake ngomongkeun batur matak aing teh gendut rek nyanyi heula salagu ah. Aku jalak bukan jablay, aku janda galak bukan janda lebay. Sorry gampangan, itu bukan ai karena aku jalak bukan jablay.